Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun, Baraya Jaga Sibilungan. Ketemu lagi dengan kami. Mudah-mudahan pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini kedatangan host Kang Opik. Ya, ini host menemani kita sama Kang Ade. Ya. Kang Opik sehat? Alhamdulillah. Kang Ade sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini kedatangan host kita yang baru, biar kita ada suasana baru ya. Kang Opik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang dihormat teman-teman, rekan, tim semuanya, host, terutama host, Bapak yang warga masyarakat di sini. Saya di sini alhamdulillah ingin mengungkap bersama host, bersama tim semuanya, ingin mengungkap cerita bahwasanya di sini ada apa? Makom. Ada makom ya. Ya. Ada makom keramat gitu. Iya. Beliau tuh lagi hidupnya semasa hidupnya menyebarkan agama Islam. Ya. Dan konon katanya, nggak tahu kenapa di sini banyak cerita gitu dari warga setempat. Ada sosok mitos ya. Ya, mungkin itu mitos. Ada sosok yang di luar nalar gitu ya, yang sering mengganggu kepada masyarakat setempat, terutama kepada pengendara kendaraan gitu ya. Betul. Nah, yang pertamanya sosok yang berupa ular gitu ya, makhluk yang besar, terus apa dan konon katanya lagi di bawah batu nisan tersebut ada berlian gitu kan. Supaya gak penasaran, kita di sini tim alhamdulillah ada bersama tokoh masyarakat atau sepupu, Juru kunci mungkin ya. Juru kunci gitu. Kedatangan Bapak Abah Ara dan Abah Ana. Yuk silakan kita pertanyakan. Assalamualaikum, Bah. Assalamualaikum, Bah. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Bah, di sini kita tim Jaga Sabilulungan ingin mau tanya-tanya gitu tentang makom yang ada di Desa Panjiwangi ya. Desa Panjiwangi. Apakah benar gitu di sini ada apa beliau semasa hidupnya merupakan penyebar Islam. Ya, merupakan penyebar Islam gitu, Bah. Saking keramat yang mungkin dikeramatkan ya. Saya menjawab ya. Saya pun nggak tahu nggak tahu pasti. Iya. Ya, nggak tahu pasti. Iya. Kan sejarah itu kan ya alam lama. Iya. Itu kan sekarang baru usia saya baru beberapa tahun. Iya. Tapi kan konon mah serius orang-orang kan ada kabar memang penggerak Islam. Iya. Tapi kan saya nggak tahu pasti. Iya. Kalau ini, Bah, kalau makamnya kira-kira itu berapa lama gitu? Berapa tahun? Apakah Abah udah lahir apa belum gitu? Belum ya? Belum. Jadi secara turun temurun gitu ya? Ya. Bahkan yang menurut pendengar saya itunya gitu. Bahkan di Indonesia-nya juga saya nggak ngerti kelakar. Oh, gitu. Nggak ngerti kelakar. Bahkan misalnya sebesar itu kalau kan diangkat manusia biasa kan Nggak besar. nggak bisa ngangkat, Nggak bakalan bisa keangkat. Iya. berapa orang Ya, kalau misalkan akal sehat mah gitu, Bah ya. sehat gitu. Dan konon katanya, Bah, untuk warga Panjiwangi. Panjiwangi itu orang yang berkendara sering diganggu gitu, Bah. Benar tuh, Bah? Oh, enggak. Menurut mitos mungkin. Menurut mitos itu mah, Bah ya. Itu mitos enggak Belum ada yang diganggu. Oh, belum ada. Juga pernah dengar juga Bah satu sekolahan itu mengalami kesurupan, itu pernah dengar. Oh, itu Ada itu pasti ada. Iya. Tapi bukan mungkin. bukan dari sini. Iya. Kalau mitos yang itu yang di bawah batu nisannya ada berlian, kan katanya pernah ada
yang mau mencoba menggali itu? Memang ya mencoba yang menggali memang Ada dari dulu. Bahkan saya pun yang membenarkan lagi. Ya, tetapi kan kalau itu memang ada, pasti saya percaya memang berlian itu ada. Oh, ada. Tetapi simbol itu berlian itu. Simbolnya seperti apa, Bang? Saya bagi begini ya. Katanya di sini ada emas, ya. Emas itu ditinggal Pak Soekarno. Iya. Memang emas itu pasti ada. Iya. Namun simbol. Kenapa simbol? Pasti gitu. Pak Karno, Iya. perjuangan anak itu baik, Oh iya. bagus, lebih dari emas. Sampai sini Iya. lebih kita. Saya percaya juga gitu. Bahkan keramat ini pasti mengandung sejarah yang baik. Iya. Berarti itu emasnya itu Ada. Berliannya tapi ada. lihat kan cahaya orang tersebut bersama Pak Karno kan? Iya, Pak Karno kan itu gitu Berlian. meninggalkan dan sejarah pembuka Pancasila kan? Iya. Sampai sekarang itu Pelopor Pak Karno kemerdekaan. lebih dari emas. Pendapat saya itu Iya. ya gitu. Iya. Sama-sama keramat juga pasti gitu meninggalkan sesuatu sejarah, satu perjuangan pasti ya berarti itu namanya gitu lebih dari Mas berlian kan Simbol. Iya. nggak pasti mata berlian di sini ada tetapi Berlian berlian itu simbol Iya. pasti ada, saya percaya lah, Iya. percaya saya. Oh jadi gitu Baraya, kesimpulannya ternyata yang diomongin oleh orang-orang yang suka jahil itu hanya mitos gitu ya. Dan yang yang ada berlian itu ternyata ada simbol gitu. Simbol kata si Abah, Anas apa sama Bahara gitu. Jadi supaya kita agak penasarannya kita langsung lanjut ke videonya, oke? Makanya dong. Jadi gitu ya Bas, ceritanya di sini ada simbol doang gitu Bang. Iya, simbol. Cuma simbol doang. Iya, Tapi kenapa tuh masyarakat menyebutkan bahwa di sini bahwasanya di sini sering ada orang yang mengganggu gitu Bang? Ya ada, tapi kan di sini itu cuman mitos itu luar dari misalnya antara makam keramat ini. Itu mah cuma akal-akalan manusia. Iya. Atau mungkin karena tempatnya sepi, akal-akalan supaya jadi orang pada takut gitu ya. Iya. Jadi kan berlian itu ada di sana itu berlakunya itu berlian. Oh, berlakunya ya. Kan mungkin Pernah ada yang semedi atau apa di sini nggak? Ya ada. Di mana Bah tempatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta sebut ijata Muhammadillah. Ya, habisna saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi Baraya Sabilungan sekarang kita udah di makam panjang ya sebutnya. Sekarang kita akan memediumisasi biar menguak lebih dalam menguapkan, lagi. ya benar. Ya kita tahu terungkap gitu. Nah, betul. dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mungkin apakah benar atau tidaknya gitu kan. mungkin kita lebih mengetahui lah
Ya. lebih mengetahui, mungkin kita akan melakukan mediumisasi biasa dengan mediator dari tim Jegas Pilungan mungkin. Silakan Kang Arif. ini, Kang Arif. Ini Assalamualaikum Kang Arif. Assalamualaikum Kang. Sehat Kang Arif. Ini juga sama sesepuh dari Jegas Pilungan, Kang Dang, sesepuh. Kang. Sehat. Sehat Kang. Dek, boleh tanya Kang Arif. Sok. Nah ini juga sesepuh dari tim Jaga Sabilulungan, kita akan memediumisasi apakah benar gak gitu yang viral-viral di luar sana gitu ya Kang? Ya, Seperti betul. mitos-mitos. Ya seperti Sampai mitos-mitos supaya juga tidak berlama-lama ya. Kita langsung lanjut ke mediumisasinya gitu Kang. Kang Arif, siap. Ya silakan. Mohon maaf sebelumnya saya minta kepada rekan-rekan semuanya untuk terus mengingat asma Allah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Dan sareng ayang saha ya. Kuring ngajak cai kuring. Kita secara abi bersilaturahim dengan dia teh. Silaturahim. Tampe. Punten diwagal. Betul dibaga waktosna. Tenan naon. Asal niat maneh kabeh haralus. Insyaallah. 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 Hormat. Poho. Anu ngabogaan kahirupan ieu. La ilaha illallah. La ilaha. Punten yang panginten di dia teh seueur anu nyalikan panginten. Salianti anu Tangtu. Tuh. Tah bar kuring. Janten ayang mah sanes anu nyalikan makonya. Lain atuh Jang. Ayang Ulama nu nu ngajaga. ngajagana. Eta guru kaula. Gade. Bahala karawara. Sarang kieu yang seueur mitos seueur carita panginten di masyarakat anu di dieu seueur eta di jalan anu sok diganggu. Saterangna cing eta Eta teh laras atawa henteu yang Ceksa. seueur eta nu suara mitos. Mantan cerosan. rekan-rekan teh hoyong Yang mastikeun gitu. Bilih Bohong. bobodohan aja ieu kalakalan gitu. Cilaka. Nyalahkeun. Anu lain-lain. Entak naros heula gitu Kang Gaduh. Sarang ieu teh anu nyalikan makom ieu teh yang salaresna teh eta teh kumpulan penyiar agama Islam.
Iya guru kaulah baheula ninca kai lembur nyebarkeun agama Islam di dieu. Guru kaulah menang amanat ti nu jadi guruna deui. Lain satapa-tapa ninca kai lembur. Anjeunna nyiarkeun agama Tantona eta geus jadi takdir ti Gusti Allah. Eyang seueur panginten eyang jami-jami anu darungkap ka dieu anu sumping ka dieu. Seseueurna eta nu pamaksadanana nyungkeun pamaksadanana panginten. Loba anu daratang ka dieu. Loba. Aing mah nitip kamaraneh kabeh saha deui saha wae niat ka dieu omat bersihan heula hate bersihkeun heula diri niat nu bener pancegeun dina hate. Angin Gusti Allah anu ngaijabah doa-doa maraneh kabeh teh. Kantenan. Doakeun tah iku maraneh rek doakeun. Orang aya mitos deui eyang kantos di sekolahan ieu teh aya nu kasurupan. Menawi uninga eta tingkah saha gitu ya. anu di dieu atanapi Ari manusia kabeh bener henteu. Teu. Loba anu mana? Anu bener anu salah. Salah. Tah kitu oge sarua makhluk eta ge sarua. Tapi kade ulah ngait-ngaitkeun ka dieu kade. Sareng di mitosna yang bahwa di hanapeun batu nisan teh aya berlian eta kumaha dugi ka aya nu nyobian bade ieu gitu. Astagfirullahaladzim. segala gitu. Astagfirullahaladzim. Nepi ka kitu na manusia. Benar berlian mah benar. Tapi lain barang. Ku seungitna ieu nu jadi guru kaulah. Nepi seungitna nepi ka mana-mana. Ku caangna, ku solehna. Lain mangrupakeun barang. Jelema barodo meyakinan eta barang. ieu nu nyalikan dia yang penjaga ieu teh seueur ayang anu ieuna teh nu ngajaga makom ieu teh. Balad kuring tadi geus dibejakeun. Tuh. Upami hoyong ininga saha jenengan anak teh saha waena. Tuh si Gurda. Tuh si Dugra. Tuh si Kalka. Eta nu ngajagaan makom ieu teh yang janten sa dugi ka ieu teh acara anu terang ieu teh nya Pak makom ieu teh panginten jenenganna teh. Tadi nu disebutkeun kumaran. Leres. Tapi eta lain jenengan nu aslina. Biasa diuniakeun. Moal bisa. Nepi ka iraha oge moal bisa. Lamun dibejakeun saha guru kaula ieu bakal jadi fitnah jeung nu teu apal, nu teu awam. Hoyong makom ieu teh yang tos sabaraha taun gitu. Kinten. Guru kaula
Tuki kata ayana di dia lain puluhan tahun, lain ratusan tahun, tapi keseribuan tahun. Moal aya nu apal, moal. Tapi di dia oge panginten aya panginten anu ngajagaan di dia teh istilah nama anu julidna punten panginten Hari cekuring tadi naon jalma teu sarua kabeh jalma teu bagel kabeh jalma teu balener kabeh sarua bisa kuriling di dia ge loba anu untungna ku karuhun marane secara gaan alhamdulillah. Mun ieu ge abdi teh panginten sadayana teh kenging dituduh ti karuhun warang medar payong terang panginten mete poek oboreun cuk galur karun-karun urang anu nyalikan patilasan makom panginten gitu. Sampai yang kaleresan tim sadayana teh sareng sasepuh orang dia panginten bapak pilih bade kumaros panginten mangga apa nitip kamarane di mana datang ke dia, di mana silaturahim ke dia, ulah paroh jami-jami ya teh kade. Insyaallah moal dibukakeun pantona mun maneh teu ngadatangan kan tenang bogaan kuncina tenang. Hiji eyang bade kumaros pamit eyang guru Panji teh ai asal muasalna di mana? Di wetan. Garut keneh tapi nak lain. Guru kaula asalna di Cirebon. Menang pituduh teu jadi guruna. Menang amanat teu jadi guruna. Pek datang ka lembur ieu. Pek ajarkeun ajaran agama Islam di lembur ieu teh. Nepi kanceun eta ayana di dieu. sareng ayakan bahasa tilam sareng ngantunkeun ieu teh tilasna patilasan teu nepi makam Asli ieu makam guru kaula asli di dieu anjeunna. Ari ieu sareng ayang saha punten jenenganna abi tacan uninga tadi teh ngobrol ngalir di doa teh Kuring mohon Jagat Nata namanya ke makom ieu mengadagi makom ieu kami sejarah ieu makam disebat makam panjang teh kumaha yang ieu sejarahna seueur nyebat kitu eyang tah kitu geuning manusia ngali cirina kitu pasti disebut kitu. Nah memang leres guru kaula mah benten sareng aranjeun ayeuna. panginten wujudna ge jangkung ageng pangintennya Jangkung Ageng Kasep Bodas solehnya yang wah tangtu soleh mah tuh kedajutan panutan ayangnya kalau yang sadayana panginten contohan kumaraneh kabeh hirup teh kudu bener laras ya lamun di alam dunia hirup maneh bener sok ngalakukeun kana kewajiban 5 waktu tara tinggalin kana ngaji insyaallah maraneh ninggalkeun alam dunia oge bakal caang alam kubur teh amin
panginten abdi siga ka dieu teh netep ukuran eta yang nyontok panginten nyotok pilaku ieu di makom mudah-mudahan ingat kumaraneh kabeh teh di mana ini tanjiaroh ka mana wae sing inget tah orang teh bakal sarua bakal ninggalkeun alam dunia bakal kieu janteuna tapi kumaha kelakuan orang di alam dunia lamun kelakuan orang benar salila orang hidup soleh kelakuan orang tara tinggalin sholat ngajina insya Allah bakal loba nu ngadoakeun maraneh teh tangtu kitu tapi sabalikna mun kelakuan maraneh jauh tina kata benar jauh tina kata soleh tong boroning batur dulur dia boa neang aja panginten ayang menawi ayat toh izinan mah iya nama mengawai yang sakitu amanat ti kuring keur marane amat sing bener amat mah moal aya nu nyaho bawa ayeuna bawa balik ti dieu bawa engke tenang ya aya terang Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun maraneh asup ka imah kosong didinya aweh jelemaan dagedor maneh minta dahar